rupa-rupa nyiram teh leres henteu. Terus sok timbul mual, betul. Ibu-ibu nu hamil biasana osok mual sabab katuangan anu dituang diserak ku jabang bayi timbul nek bawaan mual hayang utah. Ninggali salaki hideung hayang utah, ninggali mitoha galak hayang utah. Tapi can pernah saumur hirup abdi ningali ibu-ibu nu hamil dibere duit 20 juta. Aya henteu di dieu. Henteu da biasana kana duit mah karejo. Betul. Sabab ayeuna mah keur usum hararese, semua orang butuh duit leres. Di masa pandemi seperti ini pangabutuh loba ari duit teu boga. Di dieu kitu. Sami di Bandung Barat ya gitu, matakan abdi jauh-jauh we ka dieu daripada di imah cicing wae mikiran loba hulang-hulang. Apa di mana abdi loba hutang? Mending ka dieu daripada di imah mah cicing wae puguh-puguh di dieu mah balik teh bakal loba doa. Duit tetap belah dinya. Loba doa balik ti dia teh mudah-mudahan lamun geus loba doa kakarek bakal loba nu mere amal cek. Sumpah nage abdi mah teu butuh kana amplop. Ya ngupingkeun lamun beres ceramah aya nu masihan amplop dina mobil di jalan disoekeun amplopna. Hah? Isina atuh dipesakan. Manya dipiceun. Ibu-ibu jawab leres keur hamil ripuh leres timimiti nyiram teras mual betul. Bobo oge serba salah nyangigir teu enakeun nang karap eungap nang kuban bisi bucat orokna. Dari wang atuh ningali ibu-ibu nu hamil bawona nang kuban mah sabab nu antal kana kasur teh beuteungna hungkul. Tarang jeung sukuna mah ngangkang jujuleutan. Kadupa we ku si bapak mui siga gangsing. Betul, ripuh jadi istri teh. Ayeuna ningang waktuna ngalahirkeun, pecah air ketuban dibawa ku salakina ka bidan demaknya kawarteg marek dahar. Cek bidan sok ibu geura naik kana kasur nyamuhun da kana kenteng mah luhur teuing. Sok ibu geura tarik napas na nyamuhun da tarik tambang mah Agustusan. Sok ibu geura ngaheujeun, ibu ngaheujeun satakar kobek ngelahirkan budak teh betul. Saking setiana salaki ibu pas ngelahirkan salaki ngilu ngaheujeun teu? Ngilu ngaheujeun teu? Sugan di dieu mah bapak-bapak ngilu ngaheujeun. Ibu borojo budak, salaki borojo tai. Jawab bu, cing kompak hamil ripuh teu, ngalahirkeun nyeri teu. Nah atuh jeung hamil wae. Ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau melahirkan lagi, eta mengandung lagi. Saya tah lagu teh mengandung makna. Terus jika lagu ayeuna Kang dina TikTok meni riweuh, Yamet Kudasi, Yamet Kudasi, Bang Yamet. Memang ayeuna mah geus generasi TikTok kabeh. Ripuh urang dieu mah ibu-ibu keur hamil teh, ibunda Siti Aminah mah teu ripuh keur hamil baginda Rasul teh. Teras waktosna lahir Kanjeng Nabi lahir ke alam dunia ngajerit maratan langit ngoceak maratan darat.
disambut ku seluruh alam semesta, bahkan ku saking bingahna pohon anu kering jadi tumbuh, binatang nu teu beranahan jadi beranahan, api anu disembah jadi parung, semakin berhala disembah maka semakin hancur. Eta berkat kelahiran Rasulullah. Baginda Rasul lahir disambut ku para malaikat Allah dengan membacakan tasbihan wa tahmidan wa tahlilan wa istighfar, dengan berzikir kepada Allah. Matakan urang dia lamun hoyong menyambut kelahiran baginda Rasul, tong jauh-jauh perbanyak zikir ka Gusti Allah. Kahartos obat galau zikir, obat bingung obat susah, teboga duit putus cinta, boga hutang bayar. Ibu boga hutang hayo we dikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ari kabayar henteu. Usaha yang loba duit mah usah. Osok dikir tara. Atuh neng nais kumaha da dikir teh seueur lapatna. Kullu mauludin yuladu 'alal fitratil Islam. Fa inna abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Sok ibu ajarkeun urang kali teh dikir. Ti ayeuna lamun mepende budak sok dikiran. Sakabeh budak anu dilahirkeun ka alam dunia teh agamana kunaon atuh make aya barudak anu agamana Nasrani, aya nu Yahudi, eta teh kumaha diarahkeun ku indung bapakna. Lamun ibu hoyong gaduh murang kali anu soleh, anu pinter, anu bisa hormat ka orang tua, sok arahkeun ka kieu. Ibu nuju nimang-nimang budak bari zikir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Osok kitu tara. Biasana ibu-ibu urang dieu mah sigana teh kieu ditimang-timang teh meuni geulis-geulis teuing ya teh putai caha. Atuh budakna ngahuleng. Jadi sebenarnya kuring budak saha. Leres. Sok nimang-nimang budak teh sholawatan, sholatullah, salamullah. Ieu mah kalah nyanyi iwa peye. Zaman kapungkur ngahuapan budak teh bu, bari ngucapkeun kalimat-kalimat Allah, bari ngucapkeun kalimat sholawat. Ari ayeuna mah ibu-ibu ngahuapan budak nu diucapkeun dasar kau keong racun. Atuh budak mah nyeri beuteung. Sok di bumi nuju calik nuju sareng urang kali cing dararaek di dikir. Kullu lafdin lahu lafdul jalalah fahuwa dzikrun. Sakabeh lapad anu aya lapad Allahan lapad jalalah eta teh di kartos. Matakan yuk orang sasarengan mempeng nuju berjamaah. Subhanallah walhamdulillah wala Allah ya
Masih semangat? Jadi kesimpulannya na ibu, orang beda teh sareng Kanjeng Nabi. Beda teh, beda. Ti mimiti dikandung, nepi ka agungna Kanjeng Nabi mah teu ngahesekeun ka batur teh. Ari urang mah ti mimiti dikandung, nepi ka ayeuna teh masih keneh ngahesekeun ka kor. Kanjeng Nabi mah henteu, sabab Kanjeng Nabi mah mulia. Lamun diibaratkeun Baginda Rasul masiga batu mutiara. Batu mutiara leutik hiji payu moal. Aya nu meser moal 100 juta payu, 200 juta payu. Payu da batu mutiara mah leutik oge berhar. Terus urang naon atuh Neng Nais? Urang mah batu kerikil. Ari batu kerikil hiji payu moal. Aya nu meser moal. Moal di jalan ge batu kerikil mah loba babalatak. Betul. Kumaha atuh carana ngarah urang mulia mungguh Allah? Kumaha carana ngarah urang berharga? Nyaeta kudu kieu, cing daek babarengan dina pangaji. Ngariung jeung para alimin ulam. Tegasna mah cing dararaek ngaji. Batu kerikil hiji moal payu moal aya nu meser henteu berharga, tapi lamun samobil truk payu moal aya nu meser moal. Tah sami urang ge kitu, mun hoyong mulia mungguh Allah kudu daek babareng. Di dieu dinten naon pangaosana? Mingonan atawa pisasihan? Mingonan. Oh sok sarumping. Di dieu ngaosna pinuh ieu. Pinuh siga kieu teh. Sok mudah-mudahan hikmah maulid dina siang ieu dimulai ayeuna ibu-ibu pangaosana cing parinuh. Ya Allah ya Rabbal, sabab urang hayang mulia mungguh Allah. Lamun jelema hirupna jauh ti kiai, jauh ti para alimin ulama bahaya. Kumaha kateranganana kieu? Falaula bi'ilmil ulama lasoran nasu kalbahaim. Lamun jelema hirupna jauh ti para alimin ulama tegasna mah tara daek ngadangukeun papatah ti kieu, maka niscaya sifatna teh akhlakna teh bakal kawasat, bakal siga heu. Nauzul naon buktina sok urang tataan hiji-hiji jawab ku sarerea cing kompak siap. Ari monyet sok dahar tara. Belah ditu cari cing wae. Mun dek maot atuh aja. Ni eueuh pisan kahayang ditingali teh batur-batur nyora ieu culak cileuk. Sok nyora aja. Ari monyet sok dahar tara. Monyet sok minum tara. Monyet sok sare tara. Monyet sok salat tara. Monyet sok dikir tara. Monyet sok ngaji tara. Monyet sok ka masjid tara. Ari ayeuna jelema sok dahar tara. Jelema sok minum tara. Jelema sok sare tara. Jelema sok salat tara. Jelema sok ngaji tara. Jelema sok dikir tara. Jelema sok ka masjid tara. Berarti lamun aya jelema anu hirup di alam dunia ngan murdahar nginum jeung sare palebah salat tara, ngaji oge tara, puasa oge tara, sedekah oge tara, zakat oge tara, zikir oge tara, ka masjid ge tara, nu kitu teh tong bari ningali ka abdi atuh Pak. Nya molotot, nya nyetak, monyet. Kartos tebuk.
katakan orang cindaek liriungan jeung para alimin ulam bade tong insyaallah lah. Ya biasanya di urang mah insyaallah teh hartosna moal. Betul. Ibu sinang heula karorompok muhun insyaallah pan teu datang. Aya di dieu nu sok kitu. Nu make kerudung kumaha? Mudah-mudahan di dia majelis taklim cing langkung majang amin. Jamaah cing langkung seueur amin. Mulu dan tahun payun masing langkung meriah tibatan ieu amin. Ya Allah ya Robbal. Rang regedegeun lah ngaosna. Nu penting mah singkat, padat, melekat, kade poho balik mawa ilmu numan. Kieu resiko na ngomong jeung ahli barang hakan teh. Kupingkeun Bu, hikmah maulid dina siang ieu abdi berpesan TPS. Naon cenah? Sakali deui. TPS 3 pesan singkat. Naon cenah? 3 pesan singkat. 3 pesan singkat. Nu kahiji, perbaiki akhlak diri. Al-adab fauqal ilmi. Adab teh luhureun ilmu. Kasaha nang nais urang kudu memperbaiki akhlak. Alladzi khalaqaka, kanu nyiptakeun urang saha? Gusti Allah. Zaman ayeuna teu saeutik jelema anu poho ka Gusti Allah gara-gara dunia. Betul. Teu saeutik jelema anu hilap ibadah gara-gara gadget. Betul. Aya di dieu nu sok kitu. Zaman ayeuna Pak, teu nini-nini, aki-aki, ibu-ibu, bapak-bapak, ujang-ujang, neng-neng, kiai, ajengan, ustad, santri, guru, murid, kabeh boga HP. Leres teh? Leres. Ulama salaf kapungkur teu tiasa bobo lamun teu acan maca Quran. Ulama salaf kapungkur teu tiasa bobo lamun teu acan maca sholawat ka baginda Rasul. Ari urang mah teu bisa bobo lamun acan ningali WA. Benar, tak iya pelakuna tah. Urang mah teu bisa bobo lamun acan ningali status. Betul. Ibu-ibu ayeuna mah kabeh disestatuskeun Kang, budak geuning lain buru-buru dibawa ka dokter ngadon dipoto. Cekrek statuskeun kana SW, GWS sayang. Geus lieur tah nu kitu teh. Rek bobo nu mimiti ditingali HP. Hudang sare mimiti ningali rek cai mamawa ngajarkeun teh rek bari ngecas. Keur mandi ngadangu suara HP lumpat keluar andukna tinggalin. Keur ngobrol nyoo, keur tuang ngoprek, keur pengajian nyepeng. HP. Leres. Pak, ternyata iya nu perlu dilenyepan ku urang. Urang teh sering keneh maca WA daripada maca Quran, sering keneh ngadangukeun lagu daripada ngadangukeun sholawat. Betul. Sering keneh ngisi HP, ngisi baterai, ngisi pulsa daripada ngecas keimanan urang, ngisi keimanan urang ka Gusti. Betul. HP mah teu salah, HP teu goreng, nu goreng mah jelema anu salah ngagunakeun HP lainana. HP aya nu merekna. Nanaon merek HP mah mangga, rek Oppo, rek iPhone, rek Vivo, rek Samsung. Teu masalah HP nama, ngan urang kumaha ngagunakeun HP na. Contohna ibu boga imah aya pantuan keluar tina jendela eta teh siga keuyeuk. Apal keuyeuk? Mata mencelong ka hareup ari leumpang ka gigir. Si bapak gaduh motor anyar dipake ngabonceng awewe segen, berarti eta teh ojek. Oh di
dia mah nu kitu ngaranna keuyeuk. Di abdi ojek nu kitu teh. Ternyata datang ka dieu mah nu kitu ngaranna Kade niti perbaiki akhlak urang ka Gusti. Komo zaman ayeuna Kang, lamun salat Isya teh nungguan sinetron iklan. Betul. Sok aya ibu-ibu nu kitu, nu make kerudung kumaha. Urang legetek ku bedog. Kupingkeun Bu, lamun mau adzan di masjid buru-buru laksanakeun salat. Muncak Allah salat, muncak Allah puasa, muncak Allah zakat, muncak Allah tutupan orat teh. Dia ibu-ibuna di kerudung sadayana. Alhamdulillah. Ayeuna sigan heueuh marake tiung di dieu. Bubar pengajian pandi baruka Pak tiungna teh. Hareut ararat bayeung. Da abdi mah apal nu sok make tiung jeung nutara. Nutara make tiung hek make kacirik nyararengsel. Tong diomekeun eceuk jadi kanyahoa. Kade istri tutupan orang. Oratna istri di mana? Di ujung rambut nepi ka ujung kaki, salian ti wajah sinareng telapak tangan eta teh orat kudu tutupan. Pamanggat di mana antara bujal jeung tuur. Jadi lalaki mun main futsal teh marake gamis. Sabab bahaya mun lalaki main futsal make calana anu luhureun tuur katinggal oratna ku awewe maka dosana sarua jeung awewe anu tatalanjang. Jadi laki-laki main futsalna make gamis. Satuju ngan kade ngajong bolana ulah luhur teuing bisi bolana aya 3. Gitu. Hartos Bu. Hartos. Nuka hiji perbaiki akhlak urang ka Gusti Allah. Pan eta tujuan Kanjeng Nabi diutus teh. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kanjeng Nabi diutus lain jang ngajian manusia kaya lain. Kanjeng Nabi diutus lain jang nyieun manusia pinter lain, tapi jang nyampurnakeun akhlak. Kartos hiji cenah. Nu kadua perbaiki akhlak ka orang tua. Waghfir lahum ma janahal dhulli minar rahmati wa qul birhamhuma siapapun Anda, apapun jabatan Anda di hadapan kedua orang tua, tetaplah rendah hati. Ulah sombong hareupeun kolot teh, sabab moal aya anak anu sukses tanpa doa indung bapa. Abdi ge moal bisa cicing dihareup dina panggung, namun eueuh doa ti janten sepuh, betul. Matak abdi mah Pak lamun di bumi keur hoream-hoream oge lamun dititah teh sok maksakeun we. Ceuk rama teh nies geura nyuci piring, muhun mangga bari nyuci piring teh bari ngalagu India. Boleh curia, boleh sajana. Hai mai ho gei tere sajana. Bari nyuci piring. Tere menjene wa tatamar margeya. Artos teu? Artikeun tong. Kieu artina. Meuni haroream pisan. Adek maksakeun da bisi teu dibere jajan sakola. Gitu siapapun kita di
hadapan kedua orang tua kita tetaplah rendah. Kahartos perbaiki akhlak ka orang tua. Hiji cenah pesan teh perbaiki akhlak. Nu kahiji ka saha? Ka Gusti. Nu kadua ka orang tua. Nu katilu istri ka salaki, salaki ka istri. Sabab sok aya salaki teh anu goreng adat. Betul. Sok aya weh pipaseaeun salaki teh ngadat, pedas sayur kurang uyah. Aya nu kitu di dieu. Nu belah mana bapak-bapak calikna? Bapak-bapak mah kitu, Bu, kadang mah sok goreng akhlak. Baju hayang kari make, dahar hayang kari am, betul. Padahal mah Pak kewajiban eta teh bapak. Nu kudu nyeuseuh, nu kudu nyamu, nyuci piring, ngepel nyamu eta teh kewajiban salaki. Satuju Bu? Satuju. Iya pengakuan si korbannya. Kewajiban istri mah ngan umur hiji taat kanu jadi salah. Muncak salaki nyeuseuh, muncak salaki ngepel, muncak salaki masak. Betul Pak? Kudu taat ka salaki. Sok ibu perbaiki akhlak ka caroge teh. Ulah sok molototan, pedah teu dibere ongkos jajan, ongkos ka pangajian. Duit ka pasar kurang, molotot ka salaki teh. Osok aya nu kitu. Senengkeun caroge teh ku perbuatan, senengkeun caroge teh ku akhlak. Ulah goreng patut akhlak teh. Cek salakina di tengah bumi mah pangadameukeun kopi, ibu ngajarowok di dapur. Boga deungeun. Istri nu solehah mah Bu, ngaliwat hareupeun salaki teh pupuntenan, rengkuh nepi ka kieu. Punten sayang. Atuh piraku punten monyet. Romantis kasalaki teh punten Pak. Ari ieu mah salaki keur ngagolek katincak beuheungna. Nepi ka disadak ge. Sugan menta hampura Pak dah henteu. Kalah ka dicarekan kita salah cicing didinya. Amit. Senengkeun caroge ku dangdosan. Lamun bade bogo jeung salaki osok dangdos ulatara. Astagfirullah. Bade bogo sareng salaki osok nganggo sesengitan. Ibu anggo sesengitan ulah bau codot. Dek sare jeung salaki osok nganggo acuk anu sae. Sigana teh make daster geus toleang. Mata pantes lamun bapak-bapak aya ibu-ibu nu geulis ngalangkung sok rada dipelongkeun. Sabab di imahna teu diservis ku istrina. Betul Pak? Nah, si bapak jadi korban ini. Sigana ibu-ibu urang dieu rek sare jeung salaki teh buuk dewa-dewi. Dah dia ngebarah bang tali kutang coplok ditamal ku paniti nalika ditanggep teh ku salakina ngagoa katojos paniti. Amit rek sare jeung salaki teh buuk dewa-dewi atuh salakina pas bukakeun pantok kamar teh kalah ka maca ayat kursi. Pajarkeun teh salah asup kamar, eta mah kamar dedemit. Kade Bu suguhkeun kageulisan pertama keur saha? Keur caroge. Sabab nu meuli duit, nu meuli make up eta teh duitna ti saha? Ti salaki.
Ibu mah bisa ari nganter budak sakola ka PAUD ka TK garis. Budak sakola di jero kelas indungna di luar ngarumpi. Baso beak 2 mangkok sewang eta teh. Padahal salakina Bu belaan usaha ti paparetot jeung ti babaranti menang duit-duitna dibelikeun kana ka istrina ibuna, meser make up, dandan satakar kebek, make lipstik 5 cm, make bedak Wardah aya Wardah, Ines aya Ines, Garnier aya, Pons aya, Seger Snow murah 5 ribuan. Pabrik cat pinah kabeh kana beungeut. Make blush on, make eyeshadow. Halis dikerok diganti ku sifat nepi ka siga man wajib mutasil panjangna eta sifat. Rukun hujan lompat keluar nyaitan popoean asup deui ka imah leungit halisna. Percis kalong wewe. Can seubeuh kene buuk diri bonding nepi ka siga gantar lempengna. Can seubeuh kene diwarnaan. Dibereuman dikonengan dihejoan bungkus ku daun kulub sirah. Saparantosna dandan satakar kotok itu ibu disuguhkeun keur saha? Keur tukang ojek, keur tukang sayur jeung asin di pasar. Lieur teh nu kitu? Lieur teu? Saha nu lieur? Tudak ngaku. Sidik eta make up teh duitna ti salaki, ari geus dandan disuguhkeun keur batur. Lieur teu? Saha nu lieur? Salaki. Ya masih aja embung eleh ya. Kade perbaiki akhlak kasalaki. Da zaman ayeuna mah Bu awewe teh garoreng adat kasalaki pedah kurang setoran. Biasana awewe ayeuna mah siga angkot. Lamun setoran kurang nyengeyeng. Lamun setoran loba nangkarak siga bakakak. Teuing kunaon awewe ayeuna mah nyarebret paranasan. Dina pangajian pasti nu ditingalikeun teh ibu-ibu anu gelangna rangeum. Balik ka imah ngahuleng si ibu mah. Ditanya ku salakina, "Mah kunaon cicing wae?" Cek ibu teh, "Bapak tingali pamajikan batur mah emasna teh 22 karat." 23 karat, 24 karat. Nah ari urang mun teu sakarat-karat aca. Jeung salakina hayang sakarat maneh kadi urang cekek. Bapak tingali si pamajikan itu mah make kalung, make rante. Nah ari mamah meuni eueuh ieu teh eueuh. Cek salakina cokot tamang kalian kana tatangkalan nyarebret paranasan tatangga kaberi kulkas ibu nu paranas tiris dikerok teh ku salakina aya gambar kulkas. Tatangga kabeli motor anyar ibu nu ngeul ger diarah ngomongkeun ece tuh tingali si itu mah kabeli motor anyar cek nu belah dia teh meunang anyuk kupingkeun ibu da moal ngiluan mayar atuh betul teh nah atuh jeung diaromongkeun wae cing bager ka salaki teh kuduna mah ieu ka salaki teh bapak tingali tatangga mah pamajikanna geus 2 ari bapak iraha balik itu mual kasalaki istri solehah mah gitu Bu hayang jadi istri solehah pek tanya salaki gitu
Jadi intina nomor katilu perbaiki akhlak teh kasaha istri ka suami, suami ka istri. Tartos bios eut deui. Ibu capek henteu? Henteu dengan seserian. Sok turutan sadana. Ya Rabbi, inni tawassaltu ilaika bihabibika wa rasulika wa adimil qadri indaka sayyidina Muhammadin fi qada'i hajati allati uriduha al-taqdiya hajati. Mangga sebatkan pangabutuh kahoyong hadirin sadaya. Ya Allah. Nas'alukal ijabah al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal. Teraskan dan teraskan. Biar saya telah perasaan di jero mah asa aya nu bodas. Lain kunaon ibu abdi mah bungah dibere susu teh. Sabab sok jadi pembahasan. Da abdi mah terkenal mubalighah kurang sumanget. Mereka mubalighah kurang susu. Tadi apa dikisah mama 4 tahun teh kapan ngantre jadi kan masih kiat setengah jam. Masih kiat. Tos bade tabu 11. Tadi abdi dongkap setengah salapan. Teu salah abdi mah. Engko mubalik disebutna acara pokok ari disimpen pang pandeurina. Lieur teh nu kitu. Saha nu lieur? Puja dan puji syukur, sembah sujud, taat dan setia, tunduk dan takluk hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa tunggal kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan tiada bertepi. Ditatanya alam semesta ini dalam satu susunan yang rapih dan harmonis. Semua beredar pada orbitnya dan berputar pada falak yang telah ditentukan. Wa kullu fi falaki yasbahun. Salawat beserta salam, salam penuh kecintaan, salam penuh kerinduan, salam penuh keagungan. Marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad. Ibu cinta ka Rasul, bapak cinta ka Rasul. Karaya bapak-bapak, kunaon dari bapak-bapak taranyora. Katakan abdi mah yang nanya ka bapak-bapak teh. Taranyora, ayaku ayana nyora pika keueun si bapak mah. Pak cinta ka Rasul. Hadirin sadayana cinta ka Rasul. Ari ka abdi. Itu aki-aki ibu cinta. Amin amin. Niat jauh-jauh ka dieu teh rek bari neangan sugan meunang nu rada heran. Eueuh warung mah. Aya pemuda henteu? Pemuda belah mana cicinya? Kali-kali pemuda cicingna diharap ngarah cenghar mubalighah teh. Ulah nepi ka cinta urang ka baginda Rasul bertepuk sebelah tangan, Bu. Terang bertepuk sebelah tangan. Terang teu ibarat ayah hiji pemuda anu goreng patut kacida luar biasa. Penek, pegek, pesek,
hideung hurik hirup deui bogoh ka adunya teuing Pak Kades tara didoakeun ku rakyat teh mangkaning ibu jadi pemimpin teh capek betul teh urang oge salarosna mah pemimpin jang diri urang sewang-sewangan mimpin awak nyalira geus hese komo deui mimpin awak batur betul tina kumaha kisah kitu urang doakeun para pemimpin urang masing sarehat amin abdi mah karunya ka pemimpin teh komo RT jeung RW mah terus teh namun jadi presiden nalika diomongkeun ku urang dieu moal nepi moal tapi di mana-mana jadi RT jeung RW di dieu nalika ku ibu diomongkeun bakal namun aya kejadian di suatu kampung pasti nyalahkeun teh ka RT RW na betul komo ayeuna keur usum BLT panu teu kabagian teh nyalahkeun RT sok aya di dieu nu kitu aya nu kitu nu belah mana diuna sok tara ngarasakeun capek pemimpin lamun aya kejadian di hiji kampung aya nu kamalingan pasti ditatanyakeun teh saha RT RW na padahal RT RW teh nu maling aya oge di hiji kampung parawan jebol ti heula eta parawan nu ditatanyakeun teh saha RT RW na padahal RT RW teu ngilu nyoblos terus cingnya ka pemimpin urang doakeun pemimpin urang mudah-mudahan masih biasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah Handailah nu geus ngabdi dipika hormat panitia penyelenggara urang doakeun mudah-mudahan segala rupi pengorbanan perjuangan panitia anu parantos ngorbankeun harta tanagi oge pikiran kanggo nyukseskeun ieu acara mudah-mudahan masing dibalas ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha jadi lamun nu hadir di dieu aya 100 urang maka panitia bakal menang 100 ganjaran mangkani ieu dipilari aya 5.000 urang ieu aya teu kurang sakadi kurang sakadi aya teu aya itu kutu jeung buukna itu capek bu janten panitia teh saacan acara muriling ka setiap kampung bari mamawa kenceleng muludan barade yeuh nyumbang muludan aya we nini hareupeun imah jang ka dieu sakedah nek muludannya nuhun nini saha mubalingna teh neng nais menang mais neng nais nini oh neng nais di mana neng nais teh eta di Bandung Barat nyandung opat di Bandung Barat nini oh urat pegat lain urat pegat nini di Bandung Barat di Cipongkor oh di Cipongkor yang ngomong tadi teh cing bener ya atuh nini rek nyumbang jangan amplop balik barasa teh nyebut duit tina jero kutang anu gambar kita uga alias sare jadi harga mubalik teh astagfirullah amin anu mencing ditebihkeun capek jantan panitia teh katakan urang doakeun panitia masih sarehat amin Nukusi mabdi dipika hormat bapak-bapak aya bapak-bapak ari bapak-bapak belah mana cicingna ari lebat seur kene istri geuningannya bapak-bapakna teh nu ganteng gagah perkasa mirip artis
presenter empat mata, siapakah dia? Eta ibu-ibu na anu cantik jelita mirip si Andin dina Ikatan Cinta. Wajah-wajah karasal kasih Elsa ya teh. Osok naronton tara. Osok tara kaliwat. Urang ngadua ka Allah, mudah-mudahan riungan ieu masing janten wasilah urang ka Allah dijagakeun janji anu taqwa, amin. Anu mahabbah ka para alimul ulama, masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Oke, masing dijauhkeun tina wabah penyakit virus. Amin ya Allah ya Rabbal. Teraskeun hareudang ya teh. Sami abdi ge hareudang. Di jero dibere kipas sadua-dua atuh teu wae masuk angin. Geus dari awal sempurna pokona mah. Alhamdulillah dina siang ieu urang sadayana tiasa riung ngumpulung bongkok ngaronyok dina kaayaan geus teu puguh tetempoan jeung teu puguh rarasaan. Nu tunduh aya anu sare, anu lapar, anu haus, hayang jajan, teu boga duit, nu hareudang, aya rupa-rupa kaayaan jalmi tapi sok sanaos kitu ieu teh mangrupikeun majlis kabungah bungahna umat Islam kulahirna baginda anu mulia nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah ya muhaladir di dieu tong baroraah nyumbang ku dinar jeung dirham dalah ku bungah nage bakal matak ngimikeun syafaat Kanjeng Nabi. Amin. Atuh harapan kali dua orang sadayana mudah-mudahan orang nu haladir di dieu masih ngengengkeun panghampura ti Gusti Allah. Muka hiji masih ngengengkeun panghampura ti Gusti. Aminan Bu. Manita qala liyata'allamal ilma gufira lahu qabla ayyahtuwa. Sing saha jalma anu lempang indit ngaji syalalalala. Bantuan atuh siga tadi ibu-ibu qasidah geuning resep. Araya keneh teh ibu-ibuna? Sok ibu bantuan abdi nu nyanyi sadayana ngajawab syalalalala. Siap? Siap. Nu teu nyora didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Balikan deui ibu. Sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna. Amin. Pangadoa kitu teh. Oh di dieu mah kitu nya mun ngadoa teh ditembalana syalalalala. Ibu abdi bade naros gaduh dosa teu? Gaduh dosa teu? Seueur atanapi sakedik. Bapak hoyong terang ciri-ciri jalmi nu panggedena dosa. Ibu hoyong terang ciri-cirina jalmi nu panglobana dosa. Hoyong moal isin moal keula urang pilari nu mana ieu nu panggedena dosa. Ya kupingkeun nu panggedena dosa nu panglobana dosa nyaeta jelema anu teu rumasa boga dosa. Sabab setiap manusia anu hirup di alam dunia pasti ngagaduhan dosa. Rek nu leutik, rek nu gede, rek nu karasa, rek nu teu karasa, betul. Hapunten Kang urang nyarita heula sakedah. Wios nyarita heula? Baheula ibu aya jalmi namina teh nasuha. Saha cenah? Saha cenah?
kurang tarik dengan harebos parau gitu. Ari nasuha teh gaduh akhlak goreng patut sok pulang paling di antara nak nusok dipaling ku nasuha teh nyaeta sabang saning popoyan jeung spesial nak nasuha mah karasokna teh maling jeroan awewe. Naon jeroan awewe teh? Naon Bu? Da baliho mah teu wantun nyebat kutang jeung cancut dina panggung. Hah? Keceplosan eta. Tapi nasuha ge apalan Bu, apalan merek. Jeroan ibu-ibu jeung nini-nini mah teu dipaling dah horeameun. Tong boroning maling jurig oge teu kieu nu nini-nini mah. Betul. Nu kadua karosokna nasuha teh nyaeta maling boe. Apal boe? Naon boe teh? Kain kapan? Jadi lamun aya nu maot boehna leungit berarti dipaling musaha. Terus nasuha. Hiji kali waktu aya kiai ngantunkeun. Barudak kiai teh sieun hariwang bisi boeh bapana dipaling ku nasuha. Nu akhirna disampeurkeun nasuha teh ka imahna. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Ari Mang nasuha masih keneh sok maling boe? Masih atuh Jang. Sok dikamanakeun eta teh boehna Mang. Mang sok diical we lumayan barang 200.000. Kieu we lah Mang ayeuna mah boeh nu Bapak abdi tong dipaling ayeuna we digentosan artos 200.000. Dibikeun tah amplop kana suha, tapi nireng dibuka amplopna isina teh ngankur 180.000. Atuna suha teh ngadat. Jadi urang ieu namun masihan amplop teh tong sok kurang. Sabab urusanana jeung boe. Nasuha teh dendang ibu nu akhirna digali tah kuburan kiai teh. Barang digali nasuha ruas kacida luar biasa. Milari di jero kubur aya seuneuk magugudag. Bahkan boehna kaduduk jasadna buntung. Allah ya Karim. Terus nasuha ngaharewos kana cepilna si mayit. Kang ajengan pamit tiasa mah peuting isukan wartosan we ka abdi. Naon ieu teh sababna? Singkat cerita ibu datang we arwahna teh peuting-peuting. Nasuha sieun teh. Sieun teh. Piraku sieun panggima abdi nu ngomong naon teh. Abdi teh can jadi mayit atuh aja. Cek arwah teh nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh pangajian di daerah anu beres pangajian tuluy parasmanan. Ari abdi mah can parasmanan. Beres parasmanan kabeneran dagingna teh nyaleutik nyaliat teuing di dieu mah. Aya nu nyelap dina huntu akak kaluman nyolekakeun pager batur saeutik teu bebeja heula teu menta hampurana heula kieu siksaana teh nasuha. Bayangkeun ibu mangkat ngankur nyolekakeun pager batur saeutik kitu siksaanana. Komo nu sok maling awi, komo nu sok maling sendal di masjid betul. Apalagi yang suka korupsi leres. Na'udzub. Matakan mudah-mudahan orang sadayana ngariung di dieu masih janten kiparat karena dosa perdosaan orang sadayana. Sok atuh bu kudu akur jeung mubalighah teh kieu aminah. Amin. Siap? Siap? Sakali deui. Mudah-mudahan riungan ieu masih janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadaya. Jamane
asin zamane zaman loba pemuda marake nini make para seak ngabebetkeun piring heula ibu ari nini make lejing kumaha nya leuweung ari ibu-ibu mah masih kena nyangsang dan nini mah meureun habeun we merosot bahaya lah nini tong make lejing bahaya teraskeun sholatullah salamullah ala toha rasulillah sholatullah zaman gelo loba salaki anu teu mulo kapamajikan teu mere resiko ingsrek bari nonton awas si berdek amit aing bapak-bapak ingsrek nonton leho nya kumisan berarti kumis nanti jadi jembatan leho. Salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin zamane zaman tadi kan dikisah di mama 4 tahun mereka pesantren jadi kan masih kiat setengah jam masih kiat tos badan tabu 11 tadi abdi dongkap setengah salapan teu salah abdi mah engko mu balik disebutna acara pokok ari disimpen pang pandeurina lieur teh nu kitu saha nu lieur puja dan puji syukur sembah sujud taat dan setia tunduk dan takluk hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala sebagai penguasa tunggal kerajaan langit dan bumi yang kekuasaannya tak berujung dan tiada bertepi. Ditatanya alam semesta ini dalam satu susunan yang rapih dan harmonis. Semua beredar pada orbitnya dan berputar pada falak yang telah ditentukan. Wa kullu fi falaki yasbahun. Salawat beserta salam, salam penuh kecintaan, salam penuh kerinduan, salam penuh keagungan. Marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad. Ibu cinta ka Rasul, bapak cinta ka Rasul. Karaya bapak-bapak, kunang dari bapak-bapak taranyora. Katakan abdi mah yang nanya ka bapak-bapak teh. Taranyora, ayaku ayana nyora pita keueun si bapak mah. Pak cinta ka Rasul. Hadirin sadayana cinta ka Rasul. Ari ka abdi. Itu aki-aki ibu cinta. Amin amin. Niat jauh-jauh ka dieu teh rek bari neangan sugan meunang nu rada heran. Eueuh warung mah. Aya pemuda henteu? Pemuda bilang mana cicingna? Kali-kali pemuda cicingna dihareup ngarang cenghar nu baligoh teh. Ulah nepi ka cinta urang ka baginda Rasul bertepuk sebelah tangan, Bu. Terang bertepuk sebelah tangan. Terang teu ibarat ayah hiji pemuda anu goreng patut kacida luar biasa. Penek, pegek, pesek, hideung, hurik, hirup deui. Bogoh ka adunya teuing Pak Kades tara didoakeun ku rakyat teh.
Mangkaning ibu jadi pemimpin teh capek betul teh. Urang oge salarosna mah pemimpin jang diri urang sewang-sewangan. Mimpin awak nyalira geus hese komo deui mimpin awak batur betul. Dina kumaha kisah kitu urang doakeun para pemimpin urang masing sarehat amin. Abdi mah karunya ka pemimpin teh komo RT jeung RW mah. Leres teh. Namun jadi presiden nalika diomongkeun ku urang dieu moal nepi moal. Tapi di mana-mana jadi RT jeung RW di dieu nalika ku ibu diomongkeun bakal Namun aya kejadian di suatu kampung pasti nyalahkeun teh ka RT RW na. Betul. Komo ayeuna keur usum BLT. Panu teu kabagian teh nyalahkeun RT. Sok aya di dieu nu kitu. Aya nu kitu. Nu belah mana diuna? Sok tara ngarasakeun capek pemimpin. Lamun aya kejadian di hiji kampung aya nu kamalingan pasti kita tanyakeun teh saha RT RW na padahal RT RW teh nu maling. Aya oge di hiji kampung parawan jebol ti heula eta parawan. Nu ditatanyakeun teh saha RT RW na padahal RT RW teu ngilu nyoblos. Terus cinnya ka pemimpin. Urang doakeun pemimpin urang mudah-mudahan masing tiasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah. Handailah nu geus ngabdi di kahormat panitia penyelenggara. Urang doakeun mudah-mudahan segala rupi pengorbanan perjuangan panitia anu parantos ngorbankeun harta tanadi oge pikiranna kanggo nyukseskeun ieu acara mudah-mudahan masing dibales ku Allah kalawan balasan anu berlipat ganda. Mangkana sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man fadilatiha. Jadi lamun nu hadir di dieu aya 100 urang maka panitia bakal menang 100 ganjaran. Mangkani ieu dipilari aya 5.000 urang ieu. Aya teu? Kurang sakeutik, kurang sakeutik. Aya teu? Aya itu kutu jeung buukna. Itu. Capek Bu janten panitia teh. Saacan acara muriling ka setiap kampung bari mamawa kenceng. Muludan barade yeuh nyumbang muludan. Aya we nini hareupeun imah. Jang ka dieu sakedah. Rek muludannya nuhun nini saha mubalingna. Mubalingna teh Neng Nais. Menang mais. Neng Nais nini. Oh Neng Nais. Di mana Neng Nais teh? Eta di Bandung Barat nyandung opat. Di Bandung Barat nini. Oh urat pegat. Lain urat pegat nini di Bandung Barat di Cipongkor. Oh di Cipongkor yang ngomong tadi teh cing bener. Yo atuh nini rek nyumbang jangan amplop balik. Barasa teh nyebut duit dina jero utang anu gambar gedog alias sare. Jadi harga mubalik teh astagfirullah. Amin anu mencing ditebihkeun. Capek jantan panitia teh katakan urang doakeun panitia masih sarehat amin. Nukosi ngabdi di pigawurman bapak-bapak aya bapak-bapak. Ari bapak-bapak belah mana cicingna. Abi lebat seur kene istri geuningannya. Bapak-bapakna teh nu ganteng gagah perkasa. Mirip artis. Presenter 4 mata siapakah dia? Ibu-ibuna anu cantik jelita mirip si Andin dina Ikatan Cinta. Wajah
wajah karasal kasih Elsa ya teh. Osok naronton tara. Osok. Tara kaliwat. Urang ngadua ka Allah mudah-mudahan riungan ieu masing janten wasilah urang ka Allah dijagatkeun janji anu takwa amin. Anu mahabbah ka para alimin ulama masing dijembarkeun milik rizki anu loba. Oke masing dijauhkeun tina wabah penyakit virus. Amin ya Allah ya Rabbal. Teraskeun ku teraskeun. Hareudang ya teh. Sami abdi ge hareudang. Di jero dibere kipas sadua-dua atuh teu wae masuk angin. Geus dari awal sempurna pokona mah. Alhamdulillah dina siang ieu urang sadayana tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok dina kaayaan geus teu puguh tetempoan jeung teu puguh rarasaan. Nu tunduh aya anu sare anu lapar anu haus hayang jajan teu boga duit nu hareudang aya rupa-rupa kaayaan jalmi tapi sok sanaos kitu ieu teh mangrupikeun majlis kabungah bungahna umat Islam kulahirna baginda anu mulia nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad. Insyaallah ya nu haladir di dieu tong baroraah nyumbang ku dinar jeung dirham dalah ku bungah nage bakal matak ngimikeun syafaat Kanjeng Nabi. Amin. Atuh harapan kali dua orang sadayana mudah-mudahan orang nu haladir di dieu masih ngengengkeun panghampura ti Gusti Allah. Muka hiji masih ngengengkeun panghampura ti Gusti. Aminan Bu. Manita qala liyata'allamal ilma gufira lahu qabla ayyahtuwa sing saha jalma anu lempang indit ngaji syalalalala. Bantuan antu siga tadi ibu-ibu qasidah geuning resep. Araya keneh teh ibu-ibuna? So ibu bantuan abdi nu nyanyi sadayana ngajawab syalalalala. Siap? Siap. Nu teu nyora didoakeun di imah cing nyanyi sorangan. Balikan deui ibu. Sing saha jalma anu lempang indit ngaji dihampura dosa dina samemeh lempangna. Amin. Pangadoa kitu teh. Oh di dieu mah kitu nya mun ngadoa teh ditembalana syalalalala. Ibu abdi bade naros gaduh dosa teu? Gaduh dosa teu? Seueur tanapi sakedik. Bapak hoyong terang ciri-ciri jalmi nu panggedena dosa. Ibu hoyong terang ciri-cirina jalmi nu panglobana dosa. Hoyong moal isin moal keula urang pilari nu mana ieu nu panggedena dosa. Ya kupingkeun nu panggedena dosa nu panglobana dosa nyaeta jelema anu teu rumasa boga dosa. Sabab setiap manusia anu hidup di alam dunia pasti ngagaduhan dosa. Rek nu leutik, rek nu gede, rek nu karasa, rek nu teu karasa, betul. Hapunten Kang urang nyarita heula sakedap. Wios nyarita heula? Baheula ibu aya jalmi namina teh nasuha. Saha cenah? Nasuha. Saha cenah? Nasuha. Kurang tarik? Nasuha. Dengan harebos parawu kitu. Ari nasuha teh gaduh akhlak goreng patut. Sok pulang paling.
Di antara nak nusok dipaling ku nasuha teh nyaeta sabangsaning popoyan. Jeung spesial nak nasuha mah karasokna teh maling jeroan awewe. Naon jeroan awewe teh? Naon Bu? Da baligo mah teu wantun nyebat kutang jeung cancut dina panggung. Hah? Maka ceplosan eta. Tapi nasuha ge apalan Bu, apalan merek. Jeroan ibu-ibu jeung nini-nini mah teu dipaling dah horeameun. Tong boroning maling jurig oge teu beukieu nu nini-nini mah. Betul. Nu kadua karosokna nasuha teh nyaeta maling boe. Apal boe? Naon boe teh? Kain kapan. Jadi lamun aya nu maot boehna leungit berarti dipaling musaha. Ku si nasuha. Hiji kali waktu aya kiai ngantunkeun. Barudak kiai teh sieun hariwang bisi boe bapana dipaling ku nasuha. Nu akhirna disampeurkeun nasuha teh ka imahna. Assalamualaikum Mang. Waalaikumsalam. Ari Mang nasuha masih keneh sok maling boe? Masih atuh jang. Sok dikamanakeun eta teh boehna Mang. Mang sok diical we lumayan barang 200.000. Kieu we lah Mang ayeuna mah boeh nu Bapak abdi tong dipaling ayeuna we digentosan artos 200.000. Dibikeun tah amplop kana suha, tapi nireng dibuka amplopna isina teh ngankur 180.000. Atuna suha teh ngadat. Jadi urang dia namun masihan amplop teh tong sok kurang. Sabab urusanana jeung boe. Nasuha teh dendang ibu nu akhirna digali tah kuburan kiai teh. Barang digali nasuha ruas kacida luar biasa. Milari di jero kubur aya seuneu magugudag. Bahkan boehna kaduruk jasadna buntung. Allah ya Karim. Terus nasuha ngarewas kana cepilna si mayit. Kang ajengan pamit tiasa mah peuting isukan wartosan we ka abdi. Naon ieu teh sababna? Singkat cerita ibu datang we arwahna teh peuting-peuting. Nasuha sieun teh. Sieun teh. Piraku sieun panggil mah abdi nu ngomong naon teh. Abdi teh can jadi mayit atuh aja. Cek arwah teh nasuha lamun kudu dibejakeun mah baheula akang teh pangajian di daerah anu beres pangajian tuluy parasmanan. Ari abdi mah can parasmanan. Beres parasmanan kabeneran dagingna teh nyeleutik nyaliat teuing di dieu mah. Aya nu nyelap dina huntu akang kaluman nyolekakeun pager batur saeutik teu bebeja heula teu menta hampurana heula kieu siksaana teh nasuha. Bayangkeun ibu mangkan ngankur nyolekakeun pager batur saeutik kitu siksaanana. Komo nu sok maling awi, komo nu sok maling sendal di masjid, betul. Apalagi yang suka korupsi leres. Na'udzul. Matakan mudah-mudahan orang sadayana ngariung di dieu masih janten kiparat karena dosa perdosaan orang sadayana. Sok atuh kudu akur jeung mubalighah teh kieu aminah. Amin. Siap? Siap? Sakali deui. Mudah-mudahan riungan ieu masing janten kiparat kana dosa perdosaan urang sadaya. Zaman sinting panto sedan matadi ayeuna mah sin
Zamane zaman loba pemuda marake ninik-ninik make para seak ngabebetkeun piring. Heula ibu ari nini make legging kumaha nya? Leuweung ari ibu-ibu mah masih kena nyangsang. Dan nini mah meureun hapeun we merosot. Bahaya lah nini tong make legging. Bahaya. Teraskeun sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah zaman gelo loba salaki anu teu mulo kapamajikan teu mere resiko ungsrak bari nonton Awas si berdeka. amit aing bapak-bapak ungsrak nonton leho nya kumisan berarti kumis nanti jadi jembatan leho. Salatullah salamullah ala toha rasulillah.